Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panjeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumbali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panas tren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat berjanji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur. Mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu ancet pancet istiqomah imana teu unggut ku kalinduan tegedag ku kaanginan teluntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligo hormaten simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan nabogaan pamaksudan. Nyatana ngariung mungpulung di ieu tempat sejarek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang di ajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu hade teh nyatana jelema nu bisa silih ajenan antara urang jeung urang. Nah cek ustad nyarita kitu sabab kuring rumasa beda jeung batur. Di mana ya ustad merek ieu kuduna ge nu ngaran ajengan mah udeungna badag gamisna ngansar sorban ngagaplek ta eta nu disebut ustad mah ieu mah mangga we kumaha cek ibu rek disebut ojek online gitu nanaon. Nah tapi dakeun bae ieu mah sakadar cangkang. Jalma ngalusan cangkang kena kuruk saku hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuh huntuan seuri lumayan lucu
Nini biarpun tuh seri lumayan keeng. Baheula abah keur ngora ngadar sukro drok mata keresut nu ngadenge geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji ngadon huntu katelek sukro kaluar. Di dieu yen manusia eueuh nu kudu disombongkeun. Lamun bener eta awak anu bapa atuh tahan tolak nalika datang geus kolot. Tapi geuning urang teu bisa nolak. Artina naon nu rek disombongkeun tina ieu hirup. Nu gedong sigrong nu mobil mewah nu sawah lega. Gedong sigrong pangbalikan nyaran kedong. Sawah lega dikubur madina sawah batur bari eta ge wakaf. Kadang-kadang baju warna-warni aralus sakapeung tungtung hirup boeh warna bodas. Mata kulah coba-coba ngaragrageun darajat jelema sangsara tungtung hirup mah urang sarua. Tak ayeuna hadirin kaum muslimin kunaon atuh cek ustad beda jeung batur akeun bae da eusina mah sarua. Ieu mah sakadar cangkangna ibu ngalusan cangkang mah soal babari hayang geulis pek diwedak di lipstik di blush on nu hese mah amis budi teu saeutik wedak kanel bibir beureum tapi sakapeung haseum pamatuk di karukut. Ayeuna bapak-bapak ngarendeng di masjid ngarendeng kade ulah ukur ngarendeng awakna kudu tapi bareng jeung ngarendeng hatena. Teu saeutik jelema ngarendeng awakna tapi hate teu ngarendeng bubar ti masjid ngomongkeun salat batur. Matak nu kudu ku urang direndengkeun tah eusi hate Pak. Urang teu boga hak lalajo amal batur. Urang teu boga hak nyatetkeun pagawean batur. Sabab Allah geus ngutus malaikat nu keur nyatetkeun amal bapa amal kuring. Bener bapa bener kuring, salah bapa salah kuring. Jadi lamun aya jelema sok nyatetkeun amal batur, tiraha si eta jadi malaikat. Manusa ngaranna ge kuring disebut ustad kiai ajengan jujur hati leutik mah era sabab kuring leuwih apal saha kuring sabenerna nu leuwih apal kana goreng patutna diri iwal ti diri sorangan batur mah muji oge ukur apal cangkangna teu awuh kana jerona. Mata teu kabita disanjung-sanjung, teu kabita dipuja-puja, teu kabita dipuji-puji. Komo disebut al-mukarram bapak ustadna nagerhana maknya aya al-mukarram salat subuh kaberangan. Gera balik kana pikir, gera rampa kurasa, gera ukur badan sakujur, gera tilik dir pribadi. Lamun urang sakabehna disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, kudu nalapung jeung nalipak diri, can meujeuh jeung can pantes. Sabab eta disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Aya nabi ngawariskeun naon ka urang? Beratna luar biasa. Tahajudna nabi unggal peuting, duhana unggal poe, sodakona harta nepi ka beak. Bayangkeun ieu al-mukarram poe ayeuna ge lain sodako tapi ngajamret ladang sodako. Sakedeung deui ceramah ngeusan yakin ke bakal aya nu ngudag mungkin hiji dus kadua amplop. Naon eta ngaranna sodako. Jadi hakikatna mah ieu teh kuring teh lain yang mulia jelema nu disadokohan. Matak jadi ustad tong legeg teuing, jadi kiai entong make jeung luhur teuing. Hakikat nu ngaran hirup balik ka Gusti Allah, bisa dibisakeun, mampu dimampukeun, daek didaekeun, pinter ge dipinterkeun. Teu saeutik jelema cilaka ku pinterna lantaran leungit Allah datang kasombonganana. Teu saeutik jelema daek cilaka ku daekna lantaran leungit Allah sumping kasombongan ngarasa diri pangdaekna. Teu saeutik jelema bener cilaka ku benerna lantaran leungit Allahna datang sombong ngarasa aing pang benerna. Sedengkeun nu ngaran hirup kabeh ge apal disebut azwaja. Ternyata nu ngaran kahirupan teh papasangan.
langit jeung bumina, luhur jeung handapna, alus jeung gorengna, bener jeung salahna, lalaki jeung awewena. Luhur tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nandean hujan. Ku aya langit, ku aya bumi, pare jadi tutut hirup, keong nyampak, manusia bisa hirup lantaran Allah nyiptakeun beda. Mata tong anti dengan perbedaan. Lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan borosot si peju. Coba atuh hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing. Mata tong anti dengan perbedaan. Lamun aya NU tuluikeun ku cara NU, mun aya orang Persis lajengkeun ku cara Persis. Lamun aya orang Muhammadiyah mangga kumaha ceuk urang Muhammadiyah. Lamun aya orang jamaah tabligh nu 3 poe 3 peuting sok cicing di masjid beukeun bae sacarana sacirina urang ulah coba-coba lalajo amal batur sabab urang ge barang karuhan. Maka hate teh kudu pinuh ku kakosongan. Jelema beunghar bakal tawadu sabab harta teu ngarasa boga. Jelema pinter bakal leuwih ngarasa bodoh lantaran urang pinter disebut kudu bodoh. Pejabat moal ngarasa jadi pejabat lantaran jujur eta jabatan pamere rakyat. Dalamun maranehanana nyalon rakyat tong nyoblos teu jadi RT acan. Matak nu jadi pejabat entong awak dikilkeun, entong songong, entong bohong. Sila laing teh hei pejabat sabenerna jadi teh lantaran dicoblos rakyat. Matak geus jadi turun atuh ka rakyat tong ngacedog we na kursi. Well. Tapi rakyat oge ulah ngadorakakeun sararea. Palebah mana rakyat ngadorakakeun sararea? Pan maranehna hayang jadi teu make modal, geuning minyak saparapa, beas 2 kilo, duit 100.000, coblos cokot ku ibu ari palebah pamilihan poho deui. Nah, aya nu dicoblosi komeng ayeuna teh nu geus ngaluarkeun duit gede bari teu meunang keur aya di Cisarua bah haben we kitu stres kahandap make kolor-kolor partai kaluhur make baligo coblos ari abdi sok hayang nurutan dekul ti tukang miluan coblos atuh abdi ditewak disangka nu gelo jadi duaan. Pertanyaan anak, kunaon si eta jadi stres lantaran terjadi bongan melaan kahayang. Sedengkeun nu ngaran takdir teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung. Lalajoan awak kuring ku bapak, aya teu merek ku ustadeun, abdi ge sadar eueuh buuk sarupa kieu, bajuna baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab kuring manusia biasa, lain manusia nu luar biasa. Nah menang RT make baju camat. Lamun kuring pangkat RT ari baju camat, kumaha ceuk batur rada gelo. Talung camat make baju RT moal leungit jabatan camatna. Rumasa kuring jelema biasa, mata kuring can meujeuh jeung can tangtu disebut jelema nu luar biasa. Jelema nu luhur elmuna bakal ngarasa bodoh dirina. Urang leuwih apal kana ilmu tapi sakapeung mah loba ngarempak kana eta ilmu. Kabeh nu hadir di dieu arapal ilmu tahajud tapi unggal peuting harees wae. Kabeh urang dieu arapal ilmu sodako tapi nah hayati miskin diarantep wae. Kabeh urang dieu nu hadir arapal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi nah kamari beda pilihan burger wae. Di mana atuh letak ilmuna Pak? Sedengkeun takdir Allah moal bisa dihalangan. Nu meunang ayeuna teh Bapak Prabowo anu Anis tong asapang Anisna
nu Prabowo tong asapang Prabowo na, nu Ganjar ulah asapang Ganjar na. Naon sababna manehna jadi urang macantang tuh jadi naon-naon. Anger nu nyoblos sasaha ge bias mah halur. Mata kudu akur jeung dulur tong pasea jeung tatangga. Prabowo geus jadi sok telepon ku pendukungna. Bapak Presiden, di sini ada yang meninggal, tolong pangtahlilkeun. Jawaban Prabowo simpel, sorry ye. Mending kene ngulem ustad deket Pak. Ustad deket mah Pak Ustad aya nu maot hoyong dipangtahlilkeun langsung eta ustad oke gas mending eta sebenarnya. Mata politik anu alus mah politik rakyat biasa nu tanpa kahipnotis sirahna, nu tanpa aya kepentingan naon-naon, rakyat polos kebiasaan. Bu nah milih Anies Baswedan, hayang juga urang Jakarta bari cicing manehna di Subang. Singga ari nu hiji deui ibu hayang Prabowo, naha karunya 3 kali keok wae. Ternyata di Indonesia loba pisan nu karunya, ayeuna Pak jadi presiden. Cingkari ibu hayang saha abdi mah Ganjar Pranowo, naha dewasa jeung koloteun, naon buktina eta huisan kabeh. Inilah politik rakyat nu teu meunang campur tangan nu ti luhur, sabab para elit politik memboga kepentingan, sedengkeun rakyat mah teu butuh kepentingan naon-naon, nu penting mah sakola sing gratis. Bener, sembako sing murah, hirup sing aman, dok sasaha wae ge pek bae teh teuing, sabab dek itu edek ieu ge anger rakyat mah henteu macul, henteu ngakal moal ngakeul, henteu ngarah mah tetep moal ngarih. Well, mata balikeun kana awak masing-masing. Yen kahirupan manusia teh geuning teu boga naon-naon, bisa dibisakeun, mampu dimampukeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Yeuh ayeuna kuring pinter cek batur, hakikatna mah lain kuring nu pinter, ngan ibu teu apal bodona. Lain kuring anu jujur, ngan ibu teu apal bohongna. Ibarat ibu boga salaki karek 2 bulan. Kumaha ngomong ka tatangga, alhamdulillah caroge abdi mah jujur biak teh karek 2 bulan, antosan 2 tahun jujur leungit gedebul datang. Inilah manusia teu cicing dina harkat darajat anu sarua. Mata kudu bisa ngamaklum karena kesalahan batur, kudu bisa ngamaklum karena kagoreng patutan batur, bahkan kesalahan batur jadi pelajaran hirup keur urang supaya urang teu ancrug karena kesalahan nu sarua. Bener ya. Da ibu ge balik rumah tangga lantaran lalajo batur pasea wae. Burger we eta tetangga. Kumaha cek urang ka salaki Pak, urang mau ulah pasea we jiga si itu kuat gandeng. Cek salaki teh heueuh, pasea wae tapi loba anak. Kumaha cek ibu, heungan tempo anakna haraseuh beungeut. Kumaha cek bapak, heueuh meureun nyieunna ka baeun-baeun. Urang jadi cager teu papaseaan teh lalajo itu. Matak jelema anu prinsipna cicing dina dirina sumaramahna bayah ilmu pengetahuanana, maka bagal boga prinsip yen anu salah lain kudu disalah-salah, tapi nu salah kudu dipikanyaan. Tong ngewa anu salah, tong resep kanu bener. Kunaon tong resep kanu bener, teu saeutik jelema sombong ku benerna lantaran loba teuing nu ngaugung-ugung. Saeutik jelema salah mung ancrup kana bener lantaran geus kagok disebut salah ku batur. Jelema teu cicing dina harkat darajat anu sarua. Ayeuna ibu lalajo kuring make baju-baju kieu, calana-calana kieu, tong digeunggeureurkeun. Tungguan 1 tahun deui geus boga rencana, deuk digamis, deuk diudeng, deuk dikopeah, deuk disorban. Ngan ibu bakal boga panyakit. Naon panyakitna? Eleuh Ustad Nana tobat. Kunaon atuh loba perpisahan perbedaan wajar. Nama kejeng wajar, ini Indonesia. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab.
Jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang. Nah bisa bapak nembongkeun budaya Arab teu moal bisa. Di Arab mong adan langsung qomat meujeuh jam 5 jelema geus ngawaled di masjid. Coba diurang mong adan langsung qomat nu adan eta qomat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta nu balik ku kulunu si eta keneh. Matak lahirlah orang NU nyiptakeun metodologi studi Islam disebut MSI. Metode pikeun Islam lewat budayana make nada geuning di masjid pupujian ngaranna. Lamun aya nu tarakeun bae tong ngageunggeureun nu osok tong kagoda ku nu tara sabab nyieun masjid butuh eusi lain butuh pasea antara pupujian jeung henteu. Haben we pasea pupujian jeung tara ari ngeusian armung pan garelo teu mah. Rudak jelema kitu teh. Mangeus sok sacarana sacirina da moal aya nu sarupa maca sholawat tilu wilayah barareda Tasik Garut Banten beda. Tasik maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad. Nah cing di Bandung mah es lilin mah cece. Geblus ka Garut bahasana ge beda. Lamun Garut lamun punten telentong punten mangga. Jadi mangga di dia jelema geus di ditu. Pan urang Subang mah sarua jeung kuring tegeuk ka mana mang kalebat. Matak di Garut memaraban hayam tekuat alus kur tititit beda jeung di Subang maraban hayam jadi bari nyindiran minantu lila teu usaha hayam datang kumaha ceuk mitoha kur tititit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu isukna teh hayamna leungit dicekek ku minantuna. Inilah urang perbedaan. Leos deui ka Banten, di Banten maca sholawat hohoa, nadana kasar, bahasa Sundana kasar. Nalika sim kuring ceramah di Banten, mangga cenah geura dahar ejeung daging kotok, ngagebeg harita keneh sabab di Bandung kotok adalah ti kotok, sedengkeun di Banten kotok dagingna. Ngahuleng harita keneh wah cing teh bakal lapar salilana naha hoream dibere dahar ejeung ti kotok padahal kotok teh di Banten mah hayam. Di dieu aya perbedaan bahasa matak jelema kudu bisa silih ajen kana dirina sabab jelema kudu bisa akur jeung dulurna satiap manusia butuh ku batur kajen nu beunghar sekalipun butuh nu miskin. Matak Bandungan hirup si miskin jasana gede. Lamun aya nu maot cepat pacul nyeun kuburan. Lamun aya nu maot pasaran ku si miskin digotongna. Lamun aya nu maot tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak bejakeun ka dieu lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan nyalira. Tuh gitu aya pasaran geura gubug ku sorangan tak ieu boeh geura muntel ku sorangan eueuh nu nganter ke kuburan pek aclok-aclokan sorangan. Manusia butuh ku batur maka cek alam hakikat lain batur butuh ku urang tapi urang butuh ku batur. Yeuh ustadna gerhana lain ibu butuh ku kuring sebenarnya kuring butuh ku ibu. Nah jamaah eueuh nu datang hiji acan nya urang deuk ngomong jeung temo matak nu jadi ustad hargaan jamaah ulah sok nyarekan jamaah ku sakieu ge untung kudu raek datang kudu raek hadir nahan ripuh nahan tunuh nahan capek nahan lungse maka bukakeun cahaya agama supaya tembus kana diri na sewang-sewangan. Benar ya tuh anak ponongaran alam kehidupan sarua mata hakikat nanungaran ilmu ternyata aya dina hatena
wujud bentuk aya cangkang jeung eusina. Lamun Al-Qur'an kawengku ku opat ilmu, lapan makna matan maknawi. Lamun dunia kawengku ku opat rupa, kidul kaler kulon wetan. Awak bapa ge opat rupa, tanem cai angin seuneu. Quran lapad makna matan maknawi, lapad-lapadna makna artina, matan eusina maknawi amal keunana. Urang tanya awak bapa nyingareupan Quran nepi ka mana, karek nepi kana lapadna can wawuh kana eusina. Mana bukti eta kabeh arapal ilmu sedekah tapi sedekahna henteu. Mana bukti kabeh arapal lalaki kudu ka masjid geuning masjid kosong. Mana bukti eta ibu ge kudu apal hormat ka salaki tapi nahara psikolotik nyakar. Berarti lamun kitu Pak urang teh teu kabitaeun batur mata wajar urang dihina, diledek, dicaci, dimaki, bongan urang mah alus pidato ngan anggang tina contoh. Aduh. Pokoknya mah ceramah kieu mah kabeh kudu sadar. Geus dikalakuan sararea. Ustadna nage sarua Bu. Lamun nerangkeun sedekah jiga nu enteng ngomongna innamal shadaqata lil fuqara. Sarodaqah. Yen sedekah teh hiji mager rezeki nu geus aya, dua ngulem rezeki nu can aya, tong keung sangsara lantaran sedekah. Ibu isu kapangaruhan, masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan. Gerak tanya awak kuring, poe ieu ge kuring lain sedekah, tapi ngadudut ladang sedekah. Mana buktina engke beres bakal aya nu ngamplopan, ieu teh sedekah ngaranna. Eudeuh ku kuring ditampa, da butuh. Berarti urang teh karek alus ngomong can alus dina mere contohna. Bener. Nabi Muhammad batawado Nabi aptikar. Mana bukti Nabi tawado? Surga geus didikeun tapi tahajud unggal peuting, duha unggal poe, maca Quran leket, ka masjid getol, nulung nu butuh nalang nu susah haben. Padahal surga geus ditawarkeun. Ieu umatna saha nu nawaran surga ka bapa, tapi naha tahajud mumual, duha teu pati, maca Quran boro-boro, ka masjid jarang langka. Berarti urang ragrag kana jurang kasombongan anu sanyana. Well, sok rasakeun ieu ceramah ungut-ungutan kabeh. Da memang heueuh atuh Pak. Nyaan. Matak di mana atuh letak ilmu nu jadi oncor cahaya? Nah hate. Matak ieu teh luhur sosok rambut, tihandap saibra dampal ngaranna kurung, maka kurung kudu tepung ejeung kuring. Kurung kudu tepung ejeung kuring. Nya naon atuh nu kuring-kuringan di jero kurung? Korong. Bandungan ku sararea korong. Leutik, rujit, mincinit ngan pikageuleuheun. Dangdan ibu setakar kebek, make up dipake, blush on ongkoh, nongkot tina irung, tatangga sudi ngadeugetan. Naon eta korong dina ibadah, temandang ustad, temandang kiai, temandang ajengan. Iblis lebih pinter batan ustad, iblis lebih pinter batan kiai. Mana bukti? Nu kedul digoda ku kedulna, nu daek digoda ku ujub jeung riakna. Daroraka mah sarua. Tuh tempo nu teu datang ka dieu hakikatna keur ibadah. Mata kurang tong monis batur teu datang ka dieu si kedul pangajian. Ulah hakikatna mah batur ge keur ibadah nu teu mungkin dibeja-beja ka urang. Ibadah naon anu teu hadir? Ibadah ngaladenan salakina penting ieu. Bisi bapak teu percaya toong hiji-hiji. Ayeuna bapak ka dieu ibu ka dieu wallahu alam jadi ibadah. Kahiji nempok kuring, kadua ngupingkeun kuring. Isuk bisa jadi bakal gujrud ngomongkeun kuring. Asli
asli teh. Jadi ieu teh ngaranna teh karek cangkang, karek kembang can jadi buah. Di mana atuh buahna engke bubar ti dieu. Matak nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung korong, salatna ditolak, zakatna ditolak, ibadahna ditolak. Lamun aya korong dina ibadah nyatana cucungi kriya. Tah nu boga panyakit ria teh lain batur-batur teuing gerak aku ku sararea deuk tahajud nyeun status heula OTW tahajud henteu status abloba sakedeng deui Ramadan karek taraweh 2 kali oge mukena anyar di edeng-edeng tuluy dipoto dijieun status alhamdulillah taraweh kedua lancar katilu kaopat kalima si eta eueuh ti masjid. Ini ka Aljabar deuk naon mulia mana Aljabar jeung masjid ieu mulia masjid ieu mah darah kabeh nu urang duit warga urang udunan warga urang jadilah masjid ieu maka nu kudu disuburkeun tah masjid ieu masjid urang duit ti urang nu mantuan gawe ge urang tapi Aljabar mah meunang Ridwan Kamil gubernur tapi naha urang melenyeng ka ditu sok poho ka masjid sorangan cing tere kamarana ibu bade ngiring netepan di Masjid Aljabar ongkos 400.000 kayati mah cantang tu barang beres sakitu kamiskin cantang tu barang beres sakitu belenyeng ka Aljabar majarkeun deuk milu salat ka masjid deukeut ge tara unggah make jeung ujug-ujug deuk ka ditu ngomong we deuk selfie gitu. Aduh, bapak-bapak bari ngarenat ka tukang lebok sia tah. Ari heueuh termasuk nu kadua nu kudu ku ibu dimuliakeun lain kuring lainana gerhana lain nu kudu di ibu ku dimuliakeun tah ustaz setempat kuring mah jauh datang ka dieu hiji diulem dua dibayar tapi ustaz setempat tuh sabenerna eta al mukarramah Pak asli ayo urang ka ustaz setempat osok ngaledeh cing saha ibu ustadna ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad tong sok itu ieu sabenerna ustad nu deukeut inilah al mukarram matak bahasa kuring mimiti bapak ustad bapak kiai hormateun kuring guruaneun kuring guruan keur kuring ngangosongkeun hate soal babari dah hese jarang aya ustad ngadenge ustad jarang Pak ku sabab kitu di dieu aya Pak Ustad siap ngadengekeun kuring artina hatena geus kosong siap narima batur dirina oge bakal siap ditarima batur abot ngaragrageun egois matak jelema nu hade kosong hate jelema nu kosong hate boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan anjing sekalipun asal kosong hate ternyata jadi oncor kahirupan pikeun manusia sanajan sakadang anjing ada kuring mah abah ka anjing tara malenog dawatir malah ngahargaan ka anjing teh tiap deuk ceramah panggih jeung anjing punten we cing teh pun guru ka anjing teh cek tatangga terada gelo ustadna na macing teh nyebut nu gelo banyak cenah guruna anjing kali-kali mah urang guguru ka anjing palbah mana urang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus anyerikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rujan seumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Iya mah kanu montok nyebut beteko kanu jangkung nyebut taraje ngahina nyaci maki bari urang ge sabener ledekeun batur bener tuh guguru teh tukang son mah bersih hate teu pernah panas baranan nupang capek-capek na ngayakeun acara ieu saha tukang son mangul eta menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain eueuh kaeuceregan cenah son teh abong dihiras tapi tungtungna engke ilikan ku bapak tukang son pang capek-capena kuring pangeunah-ngeunahna tapi naha bayaran gede ustad katimbang tukang son
Cek tukang son teh heueuh bener aing panas kasih ustad. Lamun aya tukang son panas mangga urang tuker atau tugas kuring geus turun menerkeun son, tukang son naik ka dieu ceramah. Duanana bakal hancur, sound system ngebeledug, mun ceramah butut mustami mantau. Artina jelema entong makejeng panas kumajuna batur. Naon sabab 10 jelema 10 milikna 10 takdir. Kuring geus ditakdirkeun ku Allah kudu jadi mubalig. Alhamdulillah sajawa barat kakurilingan bajuna kieu salanana kieu toong we na YouTube kieu we artina geus takdirna. Cobaan RT bisa rek maksakeun maneh udeng nasi badag, gamis nasi ngangsar, tasbih cekelan, dek ibu nyebut ustad ke RT, mual, kumat cek ibu, aduh RT anyar tobat, dalain takdir, mata di dia ayah BPD, ayah bapak kades mungkin, ibu kades mungkin, ayah bapak BPD, tuluikeun dakwah ku cara pemerintahan, keun bagian dakwah ngumpulkeun umat bagian ustad, tong sok pacorok kokon. Bapak BPD teraskeun jadi BPD, ulah boga cita-cita hayang jadi ustad, sabab ustad ge teu hayang jadi BPD. Nah, kuring geus ngeunah jadi ajengan mah ceramah sajam 2 jam balik lumayan. Coba BPD paingan sambutan sakedeung jeung DKM sabab eueuh panitia nyiapkeun amplop keur sambutan BPD. Matak geus we abdi mah kieu bah moal ka mana meuni deuk kieu ieu teh lalakon hiru. Matak jelema nu kosong hate bakal menang ilmu di berbagai sumber. Awak bapak tina taneuh, tina cai, tina angin, tina seuneu bakal menang ilmu tina taneuh. Sok geura tapakuran taneuh, diidek, dileyep, digeuleuhan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. 6 bulan halodo, nolol hujan sapoe, jukut hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, tukang tani seuri deui, pare tungkul deui. Artina taneuh teu boga panyakit dendam. Cenah cek Allah bapak teh mintin dina saripati taneuh nu mana. Lamun aya jelema siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah dendaman ka batur tah ieu sifatna taneuh sengketa. Komo nu hasem banget lembaran taneuh kuburan. Nah, apana agama mah geus nembongkeun tabassumu kabil wajhi ka sedekah. Seuri anjeun kadulur anjeun adalah sedekah. Meureun hayang ibu lalajo lamun kiai jeung ustad ramah someah dareh deh alus budi ngeunah basa hayang heuh lain ieu mah datang ustad dan ka hasem beungeut dada dikitukeun ta eta cirina ustad boga hutang kana Bang Emo. Tabassumu kabil wajhika seuri anjeun kadulur anjeun adalah sedekah. Berarti ustad teh dituntut ngamalkeun eta dalil somea dareh deh alus budi ngeunah basa loba doa nu bakal nepi ka awak urang nalika urang bager ka batu. Tuh tina taneuh naik deui kana seuneu teh panas. Naon maknana tong kapanasan diri ku milik batur, tong karerap awak ku harta batur. Lamun jelema terjadi kitu sarua jeung nyieun neraka di alam dunia memeh tepung jeung neraka di alam akhirat. Panar nar teh seuneu batur nyeun gedongna si eta nu muruku sununa, batur nu meuli mobil si eta nu panas tiris, batur meuli sawah si eta nu ratug angen, batur meuli motor nah da isu kabejakeun si eta anu paeh. Kunaon eta nyiksa awak sorangan mata piceun rereged nu aya dina diri panasan tekaupan cegukan gunungan boro-boro mah aya di rakyat dalah-dalah urang cek batur boga agama keukeuh sok tara narima kana kamajuan batur panyakit hate nu aya dina diri sewang-sewangan. Dua tilu angin mun isuk jagening geto aya angin puting beliung kuring yakin bapak bakal salamet ngungsi we kana angin tapi hiji nu moal salamet nalika lain angin puting beliung tapi nalika angin anu leutik ngahilir ayeuna ge ieu pengajian diheum salamet
posisi eueur hareudang barang dahar geus udud geus ngopi geus saloyong angin leutik teu saeutik dina pangaosan narunutan. Bapak geus macul barang tuang parantos ngaleueut parantos saloyong angin leutik teu saeutik gubrag kana susukan. Musuh nu paling nyata jelema moal kabeureuyan ku cucuk kuda tapi jelema bakal kabeureuyan ku cucuk peda. Matak musuh nu paling nyata lain nu geuleuh, lain nu rujit, lain nu cua, lain nu ngewa. Musuh nu paling nyata tah awak sorana. Bener. Nya matak memeh ngelehkeun batur teh elehkeun heula nafsu sorangan. Sabab Nabi Muhammad diatur wahyu maka leungit nafsu. Urang datang wahyu anger nafsu. Mana bukti Kangjeng Nabi Muhammad diatur wahyu? Pernikahan Nabi Muhammad diatur wahyu. Ya ayuhan Nabi inna arsalnaka sahidan. Hai Nabi kami ngutus anjeun ka alam dunia sahidan. Kudu jadi alat bukti keur nembongkeun keagungan. Islam agung Nabi buktina, Islam hebat Nabi buktina, Islam bager Nabi buktina. Buktikeun ka awak Bapak, Islam agung apakah bisa Bapak ngagungkeun Islam? Islam adil, Bapak bisa nembongkeun keadilan Islam. Cantang tuh matak nyandungna Kangjeng Nabi itu dititah Allah, nyandungna Bapak dititah saha? Cicing ibu tong ka aral cicing bener. Nyandungna Nabi dititah Allah, sedengkeun nyandungna Bapak dititah saha? Lamun cek Bapak heueuh dititah Allah, Nabi dititah Allah, tahajud unggal peuting, duha unggal poe, maca Quran leket, ka masjid mineng, sedekah haben-habenan. Lamun cek Bapak nyandung dititah Allah, tahajudna kumaha, duhana kumaha, sedekahna kumaha, naha ari bab nyandung juk ngomong sunnah Rasul. Allah itu Bapak ibu-ibu. Tapi lamun memang bisa adil silahkan. Nabi nembongkeun keadilan Islam. Salapan istri Kangjeng Nabi dibawa ke Masjid Kabeh. Nabi takbir nu salapan milu takbir, Nabi ruku nu salapan milu ruku, Nabi sujud nu salapan milu sujud, Nabi wiridan nu salapan milu wiridan, Nabi ngadoa nu salapan ngaaminan. Beres salat sasalaman. Coba Bapak boga dua bawa kamu salat ngadon runtuh. Bapak takbir nu kolot jeung nu ngora ngadon silih cekek, Bapak sujud nu kolot jeung nu ngora silih dengkek, Bapak ngadoa nu tukang empes-empesan, Bapak takbiran nu tukang ngadon kalah ngap-ngapan. Beres salat sasalaman ngelel paraih luanana. Mata keur urang-urang kieu manu hengker iman daripada 2, 3 tawa 4 lebih baik 1 untuk seumur hidup. Ibu surak tapi Bapak abanu surak hiji acan gameureun asa kahalanan. Tapi lamun Bapak geus bisa adil, agama teu ngalarang, silahkan. Kahartos ari kitu mah hayang 2 hayang 3 pamajikan ge begung keneh. Geus kacau atuh lamun kitu. Berarti Nabi pernikahanana diatur wahyu. Nabi usia 25 tahun, Siti Khadijah usia 40 tahun. Kunaon Nabi narima wahyu? Kuring 40 tahun, asongan rana 60 tahun. Jawaban kuring teu sudi. Nah, kabayang nu 60 tahun diajak sare dikeugepan ngadon batuk. Tengah peuting loba bekser. Berang-berang geus ngadeg-deg. Ah, jengkel anjir boga pamajikan geus kolot. Nah tuh lantaran nafsu naluri nafsu. Mata Nabi nyekelan wahyu leungit nafsu. Urang mah datang wahyu anger nafsu. Bener. Balik deui tah kana angin. Asupkeun deui kana cai. Bapak teh tina cai. Ngaran cai di halangan rembes naik ka luhur. Cai di halangan rembes ka handap. Cai di halangan didupa. Naon maknana cai keur kahirupan urang? Nyieun kaalusan ulah pedah batu resep. Nyieun kaalusan tong kahalangan kuno ngewa. Kadar eta aya jelema nu resep jeung nu ngewa. Itu mah hak pribadina masing-masing.
dek resepen pek baik dek ngewaeun ge mangsa bodoh lamun mah di antara ieu nu hadir aya nu resep ka kuring mangga tuluykeun ceramah nepi ka beres lamun aya nu ngewa tong maksakeun leuwih hade mantong pangheulana nah sabab Islam datang kana hate tong diheulakeun ku karesep tong diheulakeun ku kangewa jelema nu diheulakeun ku karesep ngomong goreng bakal alus jelema nu diheulakeun ku ngewa sara alus-alusna omongan tetep di mata nama goreng sabab jelema nu goreng hate mah lain nempo ceramahna lain nempo beungeutna nempo senal capit lagi hayang maledong matan Islam datang tong pernah diheulakeun ku karesep tong pernah diheulakeun ku kangewa jeung ngeurepan jelema biasa saja teu kudu riweuh hese matak abdi make baju kieu teh hayang dianggap jelema biasa-biasa asli mung dipapagit mung diugung-ugung bade ngaleueut naon ceuk ustad tempo ieu 12 lamun diinum kabeh ngarebek beuteung teu kudu nah era parada warasatil anbiya pewaris para nabi teh nu kumaha nabi hartana beak dipake sodaqoh kuring mah teu beak-beak dan teu sodaqoh nabi bumina 5 kagenep sagajlengan gugah kulem ngagaralang tapat anggal tina korma sasangsara-sangsarana ibu sasangsara-sangsarana bapak angel boga asur boga Nabi Muhammad Pak sangsara katempo ceuk lahiriah tapi kurban 60 onta nyieun masjid ku sorangan yatim dibelaan ku pribadina miskin katulungan ku hartana padahal Nabi katempona sangsara tapi amalna beunghar urang mah jujur we urang mah Nabi mah beunghar katempo sangsara tah urang mah sangsara ngan hayang katempo lebo mana bukti sangsara hayang katempo beunghar kongkorong teu dipake sidik teu boga tapi mararake gararinding pan ngadadak meuli kongkorong lajada ladang tina COD kongkorong nu eueuh suratan teh diinjem ku tetangga teh tambut we kanggo hajat punten ieu mah kongkorong warisan padahal mah kongkorong eueuh suratan hidup penuh dengan kepalsuan sok awak urang teh kudu asli atuh ulah kamu plase wae aya nu diomongkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi nah hirup hayang kapuji wae aya nu diomongkeun Allahu Akbar Allah nu Maha Agung tapi nah sombong aya wae ieu tah ibu-ibu tah sok nyombongkeun harta banda teh sedih dah kongkorong dipake lempang dongko tinggal ke dia nepi ka dieu nyamper pengajian gigibri hayu ngaos si ieu tah sangsara kan hayang katempo beunghar padahal Allahu Akbar dibaca berarti lamun Allahu Akbar dibaca sombong tong dipiara alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah berarti hirup tong asa kapuji ibadah nu alus teh ibadah nu teu katempo batur ibadah nu teu dibeja-beja ka batur ibadah anu teu katangar ku batur Allah mikaresep ka jelema nu ibadah anu teu disebut alus ku batur urang mah teuing barang bere ka fakir miskin Umar bin Khattab jam 10 peuting jam 10 peuting Umar bin Khattab barang bere ka fakir jeung ka miskin nah habet jam 10 peuting ngarah eueuh nu nanya Pak pan urang mah barang bere ge tengah beurang ereng-erengan malahan eueuh nu nanya ge diterangkeun bade santunan kumaha ceuk tetangga saha nu nanya ngeus teh bere santunan dipoto jeung nu miskinna duit lapur pahala leungit rugina bebeakan makana ayat Al-Quran tentang Isra jeung Mi'raj dimimitian kulapad subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa maka di Indonesia sok terjadi ayana rajaban naon ieu budaya Indonesia di Arab eueuh di Kuwait eueuh hanya terjadi di Indonesia Malaysia Brunei negara-negara Asia inilah budaya
anu osok pek bae anu tara tong saban geureuh sabab hasil tina Isra Mi'raj teuing aya dinu osok teuing aya dinu eueuh jejeg pan aya nu tara rajaban teh keun bae da Islam teh ibarat imah ngan sok misah kamar urang cicing di kamar ieu beresan kamar urang tong luhaloho ka kamar batur bisi nyampak mitoha itu kamar batur entong isi kudi urang ke kamar itu kamar urang we piara urang sok rajaban buktikeun gawena eta rajaban batur tara bisa jadi batur bisa ngabuktikeun ladang tina eta rajaban da ieu mah hanya sebatas pangaosan sound system tagogeun ustad hadirkeun jamaah datangkeun naon ngaranna mieling Isra Mi'raj tapi naha teu eling-eling kana ladang Isra Mi'raj maka subhana teh berat mah bismillah ge berat bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu maha welas Ar-Rahim nu maha asih maha welas maha asihna Allah dibuktikeun ka ibu sabejad-bejadna urang sadoraka-dorakana urang Allah masih kene mukakeun lautan hampura keur awak urang nah ari urang goreng jeung dulur nepi ka saumur-umur bismillahirrahmanirrahim buktikeun dina gawe kurumuy budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal nama kejeng moal berarti ibu lalajo leho lain nempo comro padahal eueuh caritana leho dicampur jeung comro nah ibu jeung nyebot geuleuh kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna lantaran aya warna bodas anu lainna lamun prinsip ibu nempo leho batan comro hampura 20 tahun batur nyieun kaalusan bakal leungit ku sapoe kagorengan lantaran di tempona ada leho lain comro da bahasa kieu mah pikiraneun da urang lain ngomongkeun comro lain ngomongkeun leho lain eta mah cangkangna na awak bapak teh aya kagorengan na ayak bapak ge aya kaalusan matak lamun batur nempo gorengna bapak 20 tahun nyen kaalusan bakal ilang leungit ku sakali kagorengan tapi lamun nempo kaalusanana jujur pak kagorengan moal dikenang saumur-umur tapi nah kejadian kagorengan sok dikenang ai kaalusan babari ilang kunaon hate boga penyakit aduh ibu oge keur nyaah kasalaki mah geuning bareto oh si bebe nah ari pa lebah pasea si bagong leungit kaalusan salaki heeh nya maka bismillahirrahmanirrahim pake kunaon atuh bismillah dipakena ku awak lo budak tetangga dagang comrok nonton leho nyaahan asihan dedeuhan sing nyaah ibu lamun diantep lehona moal payu comrokna kudu kumaha tuh geuwat piceun lehona jang ka dieu mamada teu hayang comrok ngan eta we kabita ku polo bari hejo tah duit 5.000 wayana sing-seringkeun leho ujang di WC emak sebreng budak leungit lehona jugjang dagang comro payu comrona lantaran leungit lehona inilah makna nyaahan asihan dedeuhan lawan seserian nya bismillah teh teu kaamalkeun tong bismillah atuh panjang teuing bi sahuruf bi ku izin Allah bi iradat Allah bi kawasa Allah bi keagungan Allah bi takdir Allah kadang-kadang manusia osok ngaku karena keagungan dirina tanpa sok mapohokeun karena keagungan pangeran jelema pinter ngarasa pang pinterna leungit bina jelema daek ngarasa pang daekna leungit bina jelema alus ngarasa pang alusna leungit bina padahal sagala rupa ge ku izin ku kodrat ku takdir ku iradat Allah bener Pak saha urang sebenarnya hareupeun Allah saha ieu ceuk ibu ustad hareupeun ibu bawa ka hareupeun Allah bawa ustad bawa ustad
Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, bawa ka hareupeun Allah, buah pejabat, buah bangsa. Teu apal urusan eta. Heeh nya. Inilah nilai bi. Matak lamun boga bi, ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, tong nyeri hate, sabab Allah ngijinan si itu ngahina urang. Kunaon Allah ngijinan urang dihina batur, sabab urang dipilih ku Allah keur dipupus dosa ku panghinaan batur. Urang dipilih Allah, Allah rek ngubus dosa ku pangledek batur. Nalika jelema dihina, dicaci, dimaki, lalajoan tina buah anu buruk, buah buruk teu kudu dieuneuk-euneuk, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu dipetik, nu buruk mah tungguan waktu murag sorangan. Bapa dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong dilawan bisi sarua burukna, tungguan waktu si eta eureun sorangan. Aduh. Oh nyata cenah mama teureun-eureun ngahinan teh ka urang tenang, engke ku Allah bakal dieureunkeun. Kunaon ku dibere jadi huntu eureun si eta. Bapak sok tujah-tejeh tujang tajong kana boboko. Ibu tong nyeri hate, engke ge ku Allah dieureunkeun. Talebah mana dibere penyakit kalisir, pepleng bareu, lempangna kikieuan. Aduh. Tinggal dikeun boboko mangga bapak pilih bari talapung, moal teu ngadat. Penyakit sebenarnya lain nanaon keur ngareureuhkeun jelema tina doraka. Jelema salah tong dipikah hariwang, nu kudu dipikah hariwang mah jelema bener. Jelema salah teh gebrusna kana bener, tapi jelema bener teh gebrusna kana bener itu mah. Jelema salah mah tong hariwang, jelema salah teh gebrusna kana bener, tapi jelema bener sakapeung teh gebrus kana salah. Jelema salah kapangih dina salahna, bisa eureun dina salahna, nu paling paur urang. Jelema salah teu kapangih, nu akhirna deudeuyeun. Lamun bapak baheula pernah mangbegerkeun ka pemajikan, tuluy kapangih ku pemajikan, tapi ka ampun-ampunan. Moal sakali heula deui demi Allah, moal. Kapok moal, nah begini kitu. Ku kapangih. Nu paling paur nu datang ka dieu anu beger kamari teu kapangih, ternyata bubar pengajian geus ngarencana beger deui. Ibu ke sarua nyumputkeun duit nalika keur nyeuseuh aya duit dina saku salaki disakuan geuning ku ibu teu kapangih deudeuyeun tiap nyeuseuh dikodokan. Tuh tempo ngararaku tapi nalika kapangih naon aya maneh eta duit tu salaki bet dibawa bari can dibikeun alah hampura poho eureun isuk teh budak kodok. Artina tong bangga teuing nalika urang nyeun salah teu kapangih bisa jadi ke di akhirat dibukana. Jelema nu nyeun salah kapangih di alam dunia di akhirat ditutup lantaran di dunia geus ngarasa terhina ku salahna. Dari teh ceramah teh insya Allah ngerti sararea, beda ungut-ungutan, ting tunuh kata, kira-kira tunuh balik kan. Inilah nilai budaya. Jadi Raja Bante budaya Indonesia. Dek dek moal tina naon, nu penting eusi tina eta Raja Banaon. Naon atuh budaya? Budaya mah buda jeung daya, buda budi, daya kuat. Kuatlah hiji nagara, kuatlah hiji bangsa, gumantung kuat nyakelan eta budaya sorangan. Mata kolot baheula kunaon kuat duduluran lantaran geus dididik budak lagi datang Idul Fitri nyieun rantang kadaharan nu dipikaresep ku dulur nyai anterkeun ka dulur maneh kunaon budak bet tah nganterkeun kadaharan supaya nyahoeun yen eta teh dulurna. Leungit budaya kitu ayeuna dulur asa batur, batur asa dulur. Bahkan orang dek nyalon kades oge justru nu jadi musuh adalah dulur sorangan. Bener ya.
Lalu deui kolot baheula make budaya tuh tempona luhur panto sok nyieun sawen di jeuna tina harupat tojoskeun kana boang beureum tutup ku jukut palias ulah waka disalahkeun lamun urang can apal ilmu nu sabenerna harupat tong getas harupateun ngomong tong sakamba-kamba abong bibir teu dibengku abong letah teu tulangan artina naon bedana jeung dalil Al-Qur'an anu nyarek gibah jeung namimah ngan simbolna adalah harupat. Tojoskeun kana boang beureum sik-sik ku ibu curucur cai panon ibu kunaon ibu beurih ucap tekad lampah tong coba-coba meurihan hate batur sabab kapeurih bakal nepi ka awak urang deui teh bawang tutup ku jukut palias judul lagi palias teuing nyai tong kaluar ti mageus magrib sieun sanekala itu papatah nu akhirna kolot baheula aman hirupna jongjon dirina budak ayeuna papagahan kuno bieu nyai tong kaluar ti mageus magrib sieun sanekala kumaha ngomongna hadirkeun mama sanekalana dicekek ku aing ayeuna nu akhirna barudak ayeuna palenung beteungna eueuh bapaan ta eta cujuging sanekala teh sardil atuh dah kolot baheula eueuh mantri eueuh polisi eueuh mantri eueuh polisi tapi leuweung hejo lemok tutuwuhan curcor cai ti wahangan lebeut ku beuweungeun loba ku alaeun manusa henteu sangsara di leuweung ge loba kadaharan pira kadar kolot nyebutkeun awas euy leuweung larangan eueuh jelema nu wani nyokot rok-rok acan ayeuna mantri aya polisi aya leuweung beak akhirna halodo ganggarakeun cai datang hujan bala lanyir naon eta sababna manusia sarakah kana alam dunia sardil atuh da miraku kudu dibejer biaskeun nepi ka dinya bae budak jang tong loba ulin ka walungan sanget naon maksudna supaya hurang aya belut aya karae aya budak keung leos kawalungan bisi meakeun nu aya di walungan kusabab ayeuna urang teu percaya ku bahasa kolot sanget akhirna barudak bawa setrum dibeakeun akhirna hurang eueuh lele eueuh mata kolot baheula duit saeutik jadi sawah duit saeutik jadi imah naha dengan sangu loba di walungan poe ayeuna duit loba tanah lega duit nyaker tapi naha poe ayeuna ngajaruaran sawah aya naon ba berarti aya leungit berkah nanti alam dunia teu eling kana papagah kolot baheula eueuh bala penyakit kanker payudara eueuh naha dicegah kunaon ku leuncak mata geuning ibu barang dahar jeung karedok leuncak pencegah penyakit kanker coba budak ibu enak asongan jeung leuncak nyai gerak tuang jeung naon mama jeung leuncak apa itu leuncak kalah ka dipake kaleci gini ke budak ayeuna asli ieu teh raheut babadotan digayeun laras asli di situ percaya mata obat-obatan nu hade mata nu diurang karena budaya mata ulah coba-coba ngaleungitkeun budaya termasuk wali Allah nyebarkeun agama ngaliwatan budaya tuh aya kenang tah aya goong kenang sifatna inung jeung anak inung jeung bapa terus aya kulanter disebut anak rame